Tilu konyol Sunda. Mantap euy. Tah, iya, pi, di mana mah? Iya mangna lumayan sade. Halus di mama. HD mangna euy ieu mangna mah. Wani lah 2 juta mah lah. Cik urang tinggalian heula. Hop, tom tom lele, malam. Ai di dieu mangna loba teu tetanggana. Loba atuh, hayu ka dieu tempohan tuh. Tetangga mah. Tuh, sangat hunkul tinggal itu loba. Goblok. Naon kuburan hungkul atuh ieu mah. It's the one and only Digo Double G. Ah goblok. Nya ge tatangga hungkul loba. Udah aku kuburan hungkul mangna. Nya ieu mah alus. Harga murah 2 juta. Tetanggana kuburan hungkul. Pedo. Kaluman. Nah, man. Iya we biasa keningali pohon jagong. Ieu mau sekarang udah terepanin nya. Heeh, kedeng we kedungan panen dipanen ayeuna ieu teh we. Men tamang hiji mang. Ah ngalah kitu lah hiji majung, ngalah kitu. Bener nya mang. Heuh sok. Bener mang. Sok. Man, mun, man. Ah. Eta mah ngawa naon? Jagong. Ah, kalau minta hiji. Apa hiji karung? Eh, goblok lu loba teuing. Awas ya, mun kapang hideui ku ai tinggalikeun sia. Pi. Kebenaran, euy. Itu dulu orang jual tanah, euy. Sabaraha tumbak? Aya 2 hektar setengah mah. Boga pokona mah. Wah kebenaran euy. Lecek urang butuheun teh. Tah atuh cairkeun sugan we yuk. Di urang tinggal heula tuh. Kela. Itu nu rek dijual teh tanah naon? Kebon atau sawah? Kebon. Wah, lega. Nah, berarti nya. Nah, urang tinggal itu lah. Ayo geura. Wah, lega pokon mah tanahna mah. Nah, urang. Ya. Mana kebona mangna? Tah, ieu pi kebonna mah. Kebon naon? Ieu mah atuh. Apaan ieu teh kebon? Kebon tulang. Goblok kamu mah.